Gus, hayu kolektifan budak penarek aya alumni ka warung. Atuh hayu wae aing mah, sia nya nu nyekel duitna. Atuh da ku sia mah moal teu dikorup. Meut sia, rek naon aing mah jajan ge gocap sapoe. Atuh kumaha sia we beungeut. Sep mana sia goceng, rek aya alumnus pan. Naon alumnus? Ye loba cetas ya mah, alumnus teh alumni teu lulus. Rek naon atuh teu lulus dibere? Loba cetas ya hariman wae sih, dibejakeun sia ku aing si Anton. Geus hariman we tara nongkrong sia, embung deui mere goceng. Penta tah harim sia buru. Oh tuh, yang ada goceng nggak? Ada yang nih. Oke yang, makasih ya. Yo goceng. Mana dia? Awas ya balik ke nongkrong sayanya. Sibuk aing rek hariman. Wanying. Hayangnya sok aing dibejakeun ke si Anton. Ulah, ki aing balikeun ke warung. Tak kitu sia. Ayo Gus ke kantin. Ayo. Ya, Bang, mentaan karek menang goceng bieu. Mana dia keun? Ke balikeun ke warungnya bejakeun ke budak kabean. Bu, jadi baraeun ieu Bu, gorenganna. Oh, gorengan 5 nya. Jadi goceng, Jang. Henteu bungan hiji.